Ngelados gedang jeung lalab. Alah. Habis gedang teh make gunul kieu beakna ku saha diuner. Aing aku aing teh iterek dilalab di ingkeun nyanyah nganan saha ieu teh manusia teh. Kieu beak. Kitu pipireun imah pemola-mola. Ceu teh kulana kulo nu kitu. Pipireun imah ge pot beak ieu dihakan batu. Naon teh cenah? Atau pot beak kieu di dieu. Mang, Kang ka dieu. Naon, Cek? Ada apa ini? Akang rek mana? Ya, biasa mau ke warung. Lain iya daun gedang bangun ku akang di uner nyampaikan ke beak gunung ieu. Daun gedang. Kok Cek bisa-bisanya nuduh saya? Ya kan akang mah tiap hari lewat Jadi jalan jang sini. naon atuh Cek daun gedang? Ya jang daang atuh jang lalaban jang Cek dikulo. meureun di daang da abdi mah teu beuki. Hirup di kampung pirakun teu jelema nu teu bagian daun gedang. Pahit, Cek. Pahit tangaranna ge daun gedang nu amis. Permen. Saya itu kunaon, Cenah? Kapan kamu besok liwat unggal poe oge meureun saha deui? Itu kudu liwat jalan mana? Da hiji-hijina jalan ka dieu. Jalan itu we jalan hareup jauh oge sabodo amat ulah jalan tukang. Hareup. Tong jalan tukang urang Kan dipagar geuninganna. nah kumaha we carana ulah jalan dia da curiga iwal maneh anu sok liwat ka dieu mah kitu. teu palargu ieu kumaha ieu dibeakeun kieu Aduh. kan saya teh suka dilalab Heueuh Cak anu beuki ngalalab da mah da urang mah teu beuki Cak tuh. Mesing dituding kumaha ge da mah ngaku da teu rumasa urang mah Cak. Maneh aing nyaho maneh unggal poe liwat ka dieu saha deui atuh da batur matara liwat iwal maneh tong sok ngabohong maneh teh di daang bener maneh ge da beuki mah beuki we sia sia mah Amit-amit ai Cak. Lieur ngomong jeung ieu mah abdi mah Cak. Ngomong nyarios aja anu ieu mah anu teh sakola mah Cak. maksud teh ka aing nyebut teh sakola sia Nya atuh tudang-tuding. kenapa ke nyebut teh sakola sangahina Cak ieu maneh sakola teh tamat teh SD. sia kunaon sia ampun sia Yo. Aduh, tolong si Aceh gagalai, tolong, aduh, kadepet, aduh, kurang ajar sia si Aceh mah alasan yang nangkep aing meureunan. Cek, engke wengi abdi bade ameng ka Aceh. hayang molor jeung sia dasar Aceh. aduh aing jauh teh kudu dibenarkeun ieu sebetulnya oge asa conang ka imah urang ieu teh bakaruun tuh yang geus gede mah kombong geus aya buahan macauan yeuh bari jeung ieu awina kana taneuh urang mana hasilna tara mere da puguh ge teh mah jelema pelit eta mah ari ngilu heueuh kana taneuh urang nunyeulna ieu kudu ditunyul deui anu bogana eueuh wae ka dieu runtuh ieu mah lila-lilaan ieu ka imah urang bahaya ya beak ieu sampai dia ngaborolok kabeh ieu kudu dibejakeun ieu boga ieu kumaha carana ieu bahaya tangkang gede Nuju naon, Cek? akang geuning heueuh syukur aing datang mah Naon gitu ya? lain pan ieu teh kieu ieu Kumaha? ayahna we ieu Kumaha ieu pan ieu teh teh? cau teh geus gede sakedeung deui teh meureun buahanna teh bakal panjang Nah, kumaha gitu? ieu teh jadi conom ka dieu Atuh Cek dah hese tangkal cau mah meureunan. pan meureun tuh tempo tuh urutna tuh Wah. tuh basa anu ti heula teh abi karek bebejaeuna tuh tingali pot kitu kenteng beak ieu teh kan dengekeun heula atuh tong ka pipiluan ieu teh tak kudu ditunyol deui hiji deui tapi ieu kana taneuh urang nunyelna Aduh, Cek da moal lila meureun moal tahunan. memang moal tahu Komo lamun teh ditunyol meureunan ieu meureun. tapi kan unggal bebeunangan ge di dinya mah tarawat mere cau sa pereket-pereket acan ninganan saking ku pelit-pelitna kudu ieu atuh berbagi hirup teh Kang ulah kitu kotong koret-koret teh jadi jelema teh mana nunyal kana taneuh urang Ai Cek meni koret atuh lah da moal tahunan kitu ge tarabaran bare pisan sakitu itu cau teh ditunya nyampekeun ka tongo sugan osok mere sasikat atawa hiji Nah, ini juga yang diberes si Ece mah. Kok gitu? Atuh wajar we, teunkeun kieu mah Cek. wajar cek saha wajar Kang Kamari.
ku abdi di anteran geuninganan eta kacang suuk kasih akang. Lain ngopi kacang suuk ieu mah cau nu dibahas nage ari kacang suuk mah nepi teh. Ada cau mah dijual ceu. Ha atuh bere-bere saeutik ke sasikat teu pira da Lieur dijual ngomong jaga cenah aing kabeh. ampun. Tong nyebutkeun teu pira lamun eueuh tanah urang rek di mana maneh da moal bisa kieu meureunnan. Aduh eta jeung tatangga. Bari jong beak eta kenteng. Iya teh mah beak urut murah gue meureunnan ceu. Anu ti heula pan anu jangkung nih. Ira hada karek aya deui tang kacauna ge di dieu cek sok di dieun saha alasan didinya. ceu mah. Kumaha eta yang naon ceu teh? Heuh cau lamun panen ulah poho kitu pan itu Lain meureun panen da dijual cau mah tuh. bener aya panena meureun cau teh. Kur saturuy dijual. Loba make saturuy ini sok ka ditu tuh. Sabubaraha Ceu cuma kudu dikieu sugan ceu. kurang ajar dia. Sia teh ngahina teuinganan. Lieur ngomong jeung jelema Aing kitu mah. dipuak sia teu baleg sia. Para ruguh puguh heuh sia mah pelit sia mah tara pernah sugan mere we sasikat maka aing teh tara maneh mah sakitu tangkal cau loba dasar pelit kacang-kacang we nih kacang aing gabe. Jelema teh model kitu aing mah ampun. Lieur.